Gila euy. Bang, kenal bang? Siap. Lain pang mau kena gaji aing keur masang-masangkeun ieu tah. Dara gaji aya eta pada gaji. Ledu. Hah? Ledu. Aing kasih belakan lauk ku aing. Lauk naon bang? Lauk nila lah. Kita gurame caing teh nak ka nila geuningan. Sihna di ayana nila na sia kalau kudu gurame segala. Melak we sia sok gurame atuh. Sia melak di ala ku aing. Muhun. Muhun naon? Oh, bener. Panginjem kena gaji ka Mang Pieum. Ya, ieu ledu pisan geuat bantuan aing ya. Karek datang. Tong lila ding. Karek nyampeurkeun goblok geus ditutah-titah di. Goblok. Ya bang. Sok bantuan cicing tah, sok ieu gintak. Di ditu tuh. Sok maneh hati bola ditu. Bantuan kumaha? Tah, ieu potong heula retakeun. Oh. Tah, potong ya, tak ieu. Tah retakeun. Ditungur pas dititah injem ragaji ayeuna titah ngaragajina angger ku aing. Nya saung panas pisan. Ading. Kudu nyeun saung ieu meureun nya lauk karunya panaseun euy. Kapanaseun kumaha pan tiis dina caina kumaha? Heuh, na pancing dina cai ge kan kasorot ku panan poe meureun panas. Tiis pan dina caina kumaha ada cai tiis ieu mah. Cik ieu we ayeuna mah siang ke lamun geus ngaragaji eta tulis sia teuleum ngajaran panas teu. Nah teuleum kumaha teuleum? Ke ajaran lamun dihandap poe tiis moal. Tuh, tiis. Besok atuh pasangkeun heula. Moal kudu nyeun saung gitu. Berarti belah gitu. Saungan mah aing saungan gawe kapanasan. Aduh. Minimal 5 minimal. Ngagawekeun aing kudu madang 3 kali udud sabungkus. Dibere ku aing madang mah nah biasa ge sia sok madang belum. Ingat ini hitungan pisan sia. Isukan meureun aing ngalauk sia dibere ku aing laukna kunyuk. Sok surungkeun tah. Anjing. Panas poe kieu teh gagawe. Sok potongan tah tidinya na. Tah. Ku aing deui. Heuh ku sia sok ratakeun kabeh tah metereh. Aing deui. Nah, itu sia teh meni kabina-bina teh sading. Tah sakitu tah. Belanja setik. Tah sakitu ratakeun kabeh sok. Bener atuh. Naon teuing kalah kaluntrak-luntrik gitu. Sing bener kaet gawe teh sia teh bakal kolot teh bakal rumah tangga sia teh jeung sia-sia keneh ieu. Heeh. Sok kasang dia wina cokot tah. Lihat itu. Tuh. Ada. Potong deui. Sapotong di wae geuningan. Potong deui. Pira ku nonglan kitu ari sia. Tuh. Anjing. Tina buku di belah ditu.
Sok tadi cokot deui wina. Nah sabaraha hiji deui? Heuh eta 2 deui sia teh basan tetangnya. Curung ka dia. Kela-kela. Buru atuh. Sok dong. Sok potong. Ci. Dong kok panas-panas deui. Sok potong. Ayo mana sok kedeng. Terus aing papanasannya. Heuh atuh hiji deui pira ge geus. Teuing aya si cungur. Ayo kita gawe aya manehna kakang ngiluhan. Cungur. Ayo gawe ieu. Kitu diburuhan heuh karek. Anjing. Nah sia ka mana oding? Anggeuskeun kagok. Anggeuskeun lah. Anggeuskeun we sorangan aing balik panas. Si kunyuk ditasak itu ge sia kalau kada dalak-dakan bebah. Ieu teh meni eueuh barudak pisan si Isal eueuh. Si Ajo eueuh. Si Burkon eueuh. Kamarana. Pan? Hah? Kenaon man? Aing kagak jair ding. Kenaon jair? Atuh heuh teh tah. Duh. Ngeunah meureunnya mang digoreng yeuh. Atuh jelas ngeunah ding. Ibarat kata mah jair kieu nya digoreng garing. The best anjing. Dan aing teh ieu meni tiris mau udun teh sia ding. Boro-boro udud pan aing duit ge teh gablag na kumaha. Duh, sia kismin teuing soding. Aing pengangguran. Atuh sia daek nungguan lauk aing sakedeng aing ka warung heula. Daek atuh. Bisi mah ku ucing ku anjing. Heuh. Bae sia. Bae. Daguan sakedeng nya. Heeh. Heula udah ka warung. Lah lila. Heeh. Si Saroding budak ngora. Gablek udud acan kunyuk teh. Ih. Lucu, nah iya jangan digoreng mah. Ding. Naon eta ding? Netek ka deuleu ku sia naon ieu goblok. Lauk linding, dijual mah eta. Dijual. Teh saker butuh. Heuh ding, indung aing hayangan pisannya jeung mais. Anjing ka aing jual wae goblok. Ek meuli sabaraha maneh? Heuh kabeh we atuh nu ember, aya sabaraha kilo eta? Sia meulina ek sabarahaeun. Aya duitna mah aing aya. Sakikieun eta duitna ge ding. Geus bae lah. Berapa kilo itu ding perkiraan? Ah, ulah tinggi kilo-kilo ya bawa we ya. Bener ding sakieu. Geus jung. Geus bae atuh lah. Nuhun ya ding. Heeh. Anjing. Menang aing jeung udud goblok. Anjing ieu. Si Odi ngajual lauk namanya murah-murah ting. Nya galot deh dulu marontok laukna. Da murah ka ini jual mah deung tapi ya lumayan. Aing kalah ditah kumang Nur tadi ditah ka balong. Aing kerwegas sebenarnya mah euy. Kan kumaha deui. Ka balong we lah. Aing. Cih, na ka mana Mang Nurna ieu eueuh. Macan bebenangan ai sairna aya ieu can menang hiji-hiji acan ieu. Ka mana Nurna ya ieu? Tungguan iya ada makanan. Sambil makan dulu nunggu Raden Ainur. Mantap. Ari geus di kopian mah jam sok sabatang ngeunah ieu. Dina ieu si aditnya. Si Oding ka mana? Si Oding. Nah, aing pas ka dieu geus eueuh sasaha. Gua sugan teh aya Nur di dieu. Aing geus di mana? Aing tes di warung heula. Cina lauk aingna ka manakeun ieu? Nyaho teh tadi ge laukan eta mah. Aing tadi geus ngalauk geus aya meureun menang 5 kilo mah. Oh, laukan aing pas ka dieu ge aing teh na kosong kieu, tinggal sayur ngungkul jeung ieu. Sia bener-bener telengesnya. Nah, telenges kumaha aing pas ka dieu oge nan eueuh laukan, telenges kumaha? Naon maksudna lauk aing kalah dipiceun deui jeung eueuh kieu?
Nah, sudon gitu nyebut di pijen. Tidak tadi kayak kosong ieu mah. Teu hayang nyaho aing tadi geus menang lauk loba ayeuna eueuh pasti kusia karena balongkeun deui. Teu hayang nyaho aing bantuan ngaladeui. Menyesal aing ka dieu lah. Lamun sama-sama sungguh buru aing Najis. bantuan. Lah teu hayang apal. Ya kapal kumaha goblok. Buru bantuan aing ya. Buru. Anaonan Raden Nur. Naon kumaha buru sok teh gebah goblok. Kubah. Kabur sebelah ditu tuh. Malah di sudonan aing nyebut ka dieu keun deui. Naon ngalauk di. Lepaskeun deui mah aing. Aing geus loba ka dilupaskeun deui sur teh. Cungur, ket, gebah. Aduh si hancur cungur. Alawek ku sorangan Raden Enor.